Aya di nu naros ieu teh. Bisa tahan lama teu? Tahan lama. Eta ke tahan. Oh, tahan lama. Oh, jadi tahan lama sahabat cenah tuh. Terus nikah misalnya, terus nikah, terus teu gaduh murang keturunan 4 tahun, 5 tahun teu gaduh murang biasa. Aya ada teh Nya diurut san si peranakan istri jeung eta teh jadi atau ngangkong eta dipencet. Oh. Teh kuatnya naik, si omega tadinya. Oh, berarti leres ieu teh nya. Oh. Wah. Bae bon ka pengalaman sih Bapak. Tadinya pernah. Dulu ada suami dari Umi Ida. Aya waktu-waktuna tertentu teh. Harina gitu. Ari tertentununa dina wetone. Oh. Jadi teh di mana? Caket. Lah? Itu Tasik, Kak. Itu Tasik. Lah. Nah, sekarang kita melanjutkan perjalanan lagi ya, sahabat. Jadi kita itu mau ke sana lah ya, karena di sini banyak warga juga ini tuh ya. Kita akan tanya-tanya dulu lah ya. Sok borong. Assalamualaikum. Punten ah ngiringan. Umi, punten. Saya itu seueur tamunya. Di mana? Itu di paling ditu. Seueur kamu cenah. Di Peuseuh. Oh, nu di Peuseuh. Oh, poin teh tamu Oh naon. iya ngomekeun anu salah mah. Lah? Aya Bapak. Oh, aya. Geus teh kuatnya naik, si omega tadinya. Oh, berarti leres ieu teh nya. Oh. Wah. Bae bon ka pengalaman sih Bapak. Tadinya pernah. Oh, pernah. Kumaha Pak Jos tuh? Jos. Gedean nih. Oh, mohon. Atur nuhun, mangga teh. Nah, berarti bener ya, sahabat ya. Ternyata si ibu itu emang benar. Jadi kita akan silaturahmi ke sana. Assalamualaikum. Aduh, nuju seueur tamu. Teh. Ngeringan silaturahmi kepalihan dieu. Oh, nuju di Peuseuh geuningannya. Aduh. Aya bapak si bapak nagengan ngala eta heula aya Punten. Mohon teu sawios abdi ngiring ka dinya. Hah? Ngiringan ka dia tiasa. Oh, tuh geuningan si uminya tuh. Si bapana bi aya teh di jalan. Di mana? Eta pangelaan eta teh karari. Ngalaan karari. Ieu teh di dinya di jalan aya hanteu. Oh, itu paling itu tehnya. Aya anu kolot-kolot eugeun. Mohon. Oh, itu teh kabogoh si uminya. Oh, Oh. ngobrolnya. Oh, mohon mangga. Aduh, enakeun teh di Peuseuh. Udah mau konten ah. Mohon. Enak apa dengan ada mungkin mah. Mohon. Ada amal. Sana sih om. Tahu kamari teh gitu. Kamari teh abdi sempet ka dieu amengan. Mohon, lesan kabdi teh dipublikasikeun kamari teh. Mi, seueurna nelponan ka abdi. Seueur aja kumaha cenah. Kamari bade ka dieu jeung Aku kumaha. ADG bade kieuman ngan ai ka dieu kitu bade Kumaha? mantas. Ieu mantas magrib. Oh. Terus lamun bade ka dieu jam 7. Jam 7 jam berapa? Jam 10 ka jam Wengi. 11. Hah? Wengi. Lamun pagi-pagi. Oh, pagi ti jam 7 nyampe jam 11. Jam 12. Heeh. Lamun arek wengi ti magrib nepi ka jam 12 jam 1 oge wiyos. Oh. Digeber terus. Digeber. Kamari ge duaan aya. Oh, aya. Oh, unggal dinten ga. Oh. Nyata kabri teh seueur nelponan kabri teh. Aduh, deui kumaha kabri teh. Kan kamari teh kieu nya, kabri teh kan teh dicantumkeun nomor ieu nya. Mohon. Heeh, itu. Itu nomor umi aing. Oh, heeh, siap. Ieu si Teteh di mana? Caket. Caket. Lah, Ti bojong Itu Tasik, Kak. itu Tasik. Lah, Sumpah. Ada umi teh make baju di hurung-hurung. oh, ento da tebih, Mi. Tebih, mohon. Abi tadi di Facebook. Mohon. Di mana? Tutup Di kana YouTube, keun mohon. YouTube dah. Lah,
Jampang pelosok. Belajar abdi teh. Ieu teh mohon tuh teh. Teh, ku abdi lah pencetana. Aduh. Jadi si abah teh teh calanya Mi. Entah aya nama kesep da cenah hayang liren capek. Oh, nah istirahat lah kitunya. Oh cenah. Semua bade tuntos itu tos. Ontos, iya ngademelan. Mending ngamal. Oh, di keum. Kadalena di keumelan. Oh, tanya. Digiling, mantas digiling direbus, Ha, mantas direbus diangkat, digeyon-geyon. Ha. Karak di ieu. Mi, tapi tuh jam 5 sanes kana tahu ayeuna nama Mi. Kana eta we. Umi. Kana urut. Atuh pan meureunna aikeun aya meureunna kana urut. Nya. Oge ai teu aya mah. Segala serba dicabak. Ai urang Banten mah segala serba dicabak cenah. Heeh. Urang dia mah cenah dipegang-pegang. Gimana? Abdi, di Sukabumi Ciletuh. Mohon. Mohon. Sukabumi Ciletuh, Pribumi nu matuh. Jampang pelosok. Ya karena Facebook videonya. Lah? Facebook video. Karena fanspage. Aya dina fanspage-na lagi Jampang pelosok. Nah, bapak teh eueuh bae ngobrol. Iya. Mana? Can begitu terkenal. Kayak nama. Aduh, mitos meureunna cenah nges di kana kamera teh. Aya dina TV, Mi. Karena tipikeun. Sok itu, Pak. Heeh. Yeh, Mi. Si Umi tuh diacung. Umi, ento da tebih. Kamari teh ieu teh kieu, cenah ieu teh. Lah? Oh, nu bade diurut. Iya mah nya. Denah wah. Tuh. Dari sempat ketemu ya sama si abahnya tuh. Abah, aduh pamit ka dieu mah meureun ku abdi teh meureun dicanak tadi dina motor. Punten namanya, mohon, aduh, abah. Oh, ini dia, Pak. Kemana tuh? Kamari ka abdi katos amangan itu ka dieu. Di dia sawung teh patah. Mohon, Tahu di dia aduh, tas saung mohon, butut namanya. Mohon, mangga. Ora itu Pak tuh. Kuat. Kalau resan menuju ayah ya abahnya. Pare Pak sekolah pare. Oh, tanggal merah banyak. Jadi tanggal merah icalan ge libur. Tama masih kan saya keneh pare sekolah. Oh, Raya di bumi. Cuman konana tuh teh. Saya bahan baku. Oh, bahana. Bahan baku. Kacangnya nya. Aduh, tahu ku pokona. Malak lah mending oge. Eta malah kumaha itu tuh disemprot tuh, Pak. Kumaha kok kayak udah hujan. Coba bahan baku Lah, insyaallah mungkin. Mudah-mudahan we ari tos ieu mangkin. bahan baku kacang kadalena. Oh. Tahu gajot mah serten bahan bakuna. Kacangna suukna uyahna mecina cabena kitu seueur teuing. Ari tahu biasa-biasa mah lah si gampang. Tahu sayur. Oh, Tahu sayur mah kucak beres. Ari mah kalau makan langsung. Teteh. Masuk teh kamar. Tah gitu. Kamari teh abdi amangan ka dieu, Bah. Kelalesan abahna nuju teu aya nuju icalan. Oh. Di jalan tuh dari kali di jalan motor. Mohon. Aduh, ya teh. Ka abdi teh kamari teh nyuruhkeun izin ka si Umi ngaliput itu di lobot itu. Mohon. Aduh, tuh ya sahabat. Di dalamnya memang mungkin seperti itu teh ya. Mana, Bah? Iya. Oh, mohon ya. Abah, kamari teh abdi teh ngobrolnya sareng si Umi di dieu teh. Ode kan asal nama kan teu apal. Biasa wae ngobrol-ngobrol tahu. Terus deui si Umi teh cenah sok meuseuh. Oh, matur nuhun, Bah. Jadi we kamari teh ku abdi teh kan di video banyak. Umi teh alhamdulillah kabar teh seueur nu nelpon ka abdi teh. Iya ge ari nu biasa-biasa nu leuleus anu kurang
eta eunaan alhamdulillah ini saben siji gitu. Ya. Wana mah dicobaan mah eta sok abdi lah wih dagang sok dipencet kan. Mohon. Bener. Alhamdulillah. Jadi kamar teh ku abdi teh henteu dicantumkeun nomor WhatsApp-na gitu nya. Makanya kan abdi kan bila takut kumaha lah gitu nya privasi kan. Termasuk. Tacan aya izin abdi ge kamar teh janten. Penting nama iya Kumaha? nan gitu alamat hungkul lah di dia gitu. Oh, alamat tos dicantumkeun kamar ge. Alamat Silakan berarti datanglah sendiri ke dia alamatna. Kampung Cipancur, Desa Bojong Sari nya. Iya, desa Bojong Sari. Arah Curug Banteng kalau Saya gitu. dari Malaya nu beurek tahu jeung di juratus wilayah Jampangan abdi. Sareng saha Bapak saha? Pak Hendra. Bapak Hendra nya. Oh, hilap dia dulu ada suami dari Umi Ida itu sama. Ya ge henteu icalan ya teh. Bahan bakuna. Awis teuing ayeuna mah sanes naik Pak loncat. Arupna teh loncat. Ari ngadamel tahu anger, penjualan anger ari bahan baku naik. Bahan baku naik. Talukna na sakitu gitu. Ari henteu dipajengkeun ku abdi Terus misalna. jalannya. Hiji jalan dan kedua teh aya dipacabakan. Oh, mohon dah kana tani. Karena tani model ke keayaan halodo mah rek kumaha Leresnya itu oge Allahu pas Akbar. ditanam. Mohon. Beurelah eta Oh, kan ya. eta. Jadi kekeringan sahabat ya. Kekering. Di Jampang itu sekarang lagi Ieu oge abdi hayang kemarau. misalnya teh hayang ngabangun ieu geus arek runtuh ya duka kumaha ka Mas tas aratu ka kumaha eta teu tiasa eta dah. Tapi mudah-mudahan air rezekina sana ya. Wogahna teh. Abahnya. Ari henteu dipajukeun kumaha teu kumaha ari ditinggalkeun kumaha bahkan urang kehidupan orang kumaha ada masih kena panjang kena lalakon meureun Dah, betul. ieu teh kitu nan kitu umur teh kitu nunggu umur teh nyaan dia lain hayang dudunya misalnya teh. Penting mah orang bisa menyambung menyambung hidup lah gitu jadi namanya. Menyambungnya apa menyambung hidup ini engap gitu engap nama ku hiji bahan bakuna biasa nama kacang lah pang awisna 10.000 11.000 aya keneh ayeuna mah 14.500 Oh, 14.500 per kilo. per kilo Dina sakilo teh jadi sabaraha bah tahun abah? paling nana oge pokokna mah tina 10 kilo teh paling jadi 3 papan mah 3 papannya 300 bagi 2 kita gitu engapna sakitu. Tapi alhamdulillah lah masih kena aya kene Aya banyak. kene aya kene namangan minim kalau gitu bahan baku bensin menon dari Allahu Akbar. tenang Can meureun tanaga urang. nya kitu can suluh teh papen sa Iya sok beli. sa SS teh 350 nya paling samingon sa F tuh sa samingon teh nya. itu kamari pernah jangan ninggalin Mohon. itu sa F Mohon. omong paku gas. Waduh, nya mau ku gas meureun banyak. Jadi Bisa abdi teh sok bingung ditinggalkeun yang anu sajian deui coba teh. kumaha? Nah, iya tos jalan. Ieu kotos jalan ditinggalkeun buruk rumah ieu kitu sakitu unggul. Tapi mudah-mudahan abahnya Ya, abdi teh. kapayuna tiasa berjalan sesuai yang abah harapkan lah gitunya. Jadi tujuan kita itu ke sini sahabat ya. Sebenarnya mau ngobrol sama Mi Ida. Karena kemarin teh banyak bahan teh nya nu nelpon ke abdi. Soalnya kan ari kontak abdi mah WhatsApp mah terus aya dina si video nomor teh nya. Jadi penonton teh nelponan teh ka abdi. Bener henteu cenah eta si Umi Ida teh cenah kitu kan abdi mah kan bisa dibilang belum tahu apa-apa lah gitu abahnya. Ya. Cuman mungkin orang yang pernah kesini mah mungkin tahu gitunya. Ya ari mungkin tahu nya ari ieu mah ari abdi mah pan sok icaran Pak. Oh. Ya ari sunaya we mah nya. Siap bahasa Abdi mah sok esok icaran nya ditaroskeun kan sok dipencet. Aya karasana eueuh cenah teh. Umat aya karasana karena nya jahat lempang aja jahat. Hacis macam di kitu ke. Nya ditaroskeun sok anu eta anu abdi. Tapi aya lah ka dieu. Abah. Iya. Perkawis tarif. Ditarif teh. Eta mah tergantung dari
Iya, ari abdi mah teu tarif itu iya misalnya teu terang gitu Saikhlasna lah meureun kitu nya. gitu, bener. Tapi kan perak deui mah 10.000, 50.000 banyak gitu. Terang ari masalah eta. Ngan ari eta mah ditarif enteunana mah misalnya eta mah da tos karaos ku anjeunna nana, mana sadin sakali antara 2 kali mun karaosna nama. Oh, eta sok sabaraha kali, Bah? Kan? Sok sabaraha Kadang-kadang 2 kali, kadang sakali oke alhamdulillah, kadang-kadang 3 kali ya. Kecuali meureun anu tos parah pisan meureun nya. Bisa nih. Nu tos parah pisan mah bisa berkali-kali gitu nya. Gitu. Paling 4 kali, 3 kali gitu. Lamaan 4 kali gitu nya. 4 kali paling oke. Aya waktu-waktuna tertentu teh. Harina gitu. Ari tertentunana dina wetone. Misal Pen weton atau malam weton gitu. malam weton. Ya. Jadi Wedal. Wedal terang. oh, wedal. Misalkan hari Sabtu. Wah, wedal Sabtu misalnya malam atau malamna. Oh, eta nu bagus gitu nya. Gitu. Oh. Atau biasa mah mereka dia mah antara tas maghrib selesai. Jadi gini sahabat ya. Ini Menurut Abah, jadi yang bagus itu waktunya itu ketika hari lahirnya ya. yang mau diurut, misalkan hari Sabtu misalkan gitu ya. Ya. Jadi malam Sabtu gitu aja. Malam Sabtu atau lompat anjing. Oh, hari Sabtuna katanya. Oh, jadi lebih enak mah gitu tah. Jam 5 atau jam 5 seberapa? Yang santan gitu. Oh, sorean gitu nya, sorean. Jadi aya waktu gitu ka wengi enakeun gitu. Oh, siap. Hari ieu mah ya kieu misalnya teh sepacabakan hari. Pasti ya karena ya tahu teh nya. Ya sudah tahu. Nama alhamdulillah pas pisan abdi pere deh. Kalau resan di abdi pas dongkep ka di aya Abah. Aduh. Sok suur wae banyak itu pengalaman eta sok suur. Sok aya wae. Sok bentrok teh Abah. Kadang sok bentrok, kadang tarap. Bentrok oge sok gajan di damelan kan jenengan hari. Pemain ieu tah tos nikah misalnya, tos nikah tos teu gaduh murah keturunan 4 tahun 5 tahun teu gaduh murah biasa ayak ada teh banyak diurut san si peranakan istri jeung eta teh jadi atau ngangkong atau eta dipencet. Oh. Di orang Ciracap oge. Asal teu gaduh berangkali terus. Tapi alhamdulillah Karena berangkali. Kemarin ge sempat ngobrol sareng Umi nyata aya nu bade nikah cenah hayang diurut ka dieu kan ieu alhamdulillah cenah emang biasa. Aduh biasa terus iya nikah terus nikah mah. Jadi kesimpulannya begini sahabat ya. Mang JP datang ke sini itu tidak lain minta izin kemarin teh ya karena nomor WhatsApp tidak dipublikasikan sama Mang JP. Jadi kita datang lagi ke sini dan banyak juga yang bertanya katanya tarifnya berapa kemarin teh banyak. Terus dari kudu jang sabaraha. Kan Mang JP mah gitu teu apal naon gitu. Tarif mungkin bisa ya meureunan saala kadarna lah gitu nya ngan piraku deui cek abdi kita di bah mari kudu 10.000. Tapi eta mah kan Ari mencet jam sejam setengah mah da. Sok sabaraha bah? Sajam atau sejam setengah, sajam sebadan mencetna. Mang JP oge diurut kadang-kadang diurut biasa ge bah habis sok 50.000. Oh, komo di meureun ieu makana ieu nya. Oh, tah gitu. Yang penting meureunan walaupun seberapa mah mahalnya. Yang penting mah jos lah gitu banyak. Untuk makan obat, makan jadi urut ya mamanya. Pokoknya nama dahar sing warang. Gitu. Istirahat secukupna. Istirahat secukupna. Dipencet anu enak gitu karena badan. Aduh, Jadi dia kebetulan. Akibat lesu dina badan antara lesu dina peranak. Iya teh misalnya teh mah akibat saraf kurang lancar. Bah, aya deui nu naros ieu teh. Bisa tahan lama teu? Tahan mana? Tahan lama. Eta kita. Oh, tahan lama. Oh, jadi tahan lama sahabat cenah tuh. Alhamdulillah. Abah,
Abdi atau menang informasi ya teh abahnya. Mohon informasi tentang tahu tentang si Umi urut. Mudah-mudahan video ieu bermanfaat wahnya. Amin, amin, Mudah-mudahan lebih berkembang deui lah. Lebih berkembang deui. Supaya si Umi teh Ini, terkenal. iya. Gitu. Seperti Mak Erot mah terkenal gitu. Mohon kawan mah anu ngobrolkeun. Ieu teh cenah keturunan Mak Erot lain. Itu apa? Cemang CPC gitu. Nah kan ada di Pelabuhan Ratu mah Erot banyak anu terkenal teh nya. Iya, Citepus. Citepus. Bah, ari Umi teh mohon. Di ieu teh Banten tuh Gunung Julang yang. Gunung Julang Banten. Rangkas beden Rangkas. Bah, ada orang paling jauh ya orang mana ya, Bah? Mana? Iya si Umi. Tamuna. Aku kan ada orang Jakarta. Oh, Jakarta? Jakarta, Jadi orang Jakarta juga ada ya ke sini. Kalau misalkan sahabat Demokrat semua ke sini. Cinagen, nah di Cinagen teh belok kiri, bahnya. Cinagen belok kiri, tanyain meureun arah ke Curug Banteng. Curug Banteng itu Nah, di situ kan ada kampung yang namanya Kampung Cipancur. Tanyain aja, Bapak Abah Sateh namanya teh? Pak Hendra. Abah Hendra, Umi Ida. Di Kampung Cipancur. Insya Ini Allah. terus suri jalan itu Cipancur Cipaneng terus terlebat. Siap. Hatur nuhun Abah informasi nya. Mudah-mudahan video bermanfaat. Kamu Abah oge deh banyak. Amin. Aduh. Abah, hatur nuhun Abahnya. Iya.